Baluas pengalaman traumatis. Sok sanajan umur geus puluhan tahun kieu, tapi tetep mun pareng aya angin ngagelebuk atawa langit cedem tandana rek turun hujan, atawa komo lamun dibarung ku kilat pating burinyai jeung sora guludug pating jeleger mah. Nah ieu hate sok ngadak-ngadak tagiwur, awak ngadeg-deg samar pola, tegenah cicing, sok buru-buru tarap ti popoyan di jahitan, barang-barang anu biasa ditenden di luar seperti kursi, sapu, kekeset atawa naon wae geuwat diberesan, diamankeun ka jero imah, maksud teh bisi baseuh kahujanan. Teu hilap jandela-jandela ditutupkeun, teu poho panto-panto diselotkeun, TV di tengah imah, gancang di pareuman, pon nya kitu deui HP. Teu poho mere instruksi ka barudak anu keur jongjon main HP atawa laptop supaya gancang di pareuman. Yeuh barudak, tong main HP wae enggal pareuman. Mending enggal salat ka ditu bisi kaburu hujan angin na teu sieun. Eta laptop ulah sina ngagateng kitu, cekeng teh bari celincing cat samar polah. Tenang we atuh mah, dah hujan mah moalna naon ieu, mani riweuh cenah tembalna teh. Tapi kituna teh sok bari ngagugu da apal. Kana adat indung lamun langit geus mimiti angkeb, angin ngahiuk bari sora guludug-guludugan, pasti si mamah mah sok tegang, si mamah mah sok gemperan. Buru-buru kuring sok ngaringkeb di kamar, nenangkeun hate bari teu eureun-eureun ngadua, sabisa-bisa nyuhunkeun panangtayungan, nyuhunkeun kasalametan ka Gusti Allah. Ku kituna teh bakal karasa leuwih hebat sensasi gempeurna lamun kabeneran kuring keur di luar, maksudna lain keur aya di imah sorangan, umpamana wae keur di tempat sejen atawa keur di panyabaan. Aduh, ieu hate tagiwurna luar biasa. Mun teu era ku batur mah sok hayang ceurik sahing-hingeun. Sok ditahan neger-neger maneh. Kaayaan kuring saperti kieu teh mana horeng saur Ibu Haji Intan ahli psikologi mah pangaruh tina pangalaman traumatis anu kungsi kaalaman ku kuring atawa ku saha bae nalika keur leutik. Bisa wae cenah ieu pangalaman traumatis teh kacanak dugi ka dewasa atawa nepikeun ka kolot oge nya tiasa janten. Sim kuring kungsi ngalaman kajadian, bisa wae disebut pangalaman traumatis nu matak baluas. Harita nuju alit kira umur sakola SD-an. Kieu kajadianana. Harita teh kira wanci memeh asar kuring jeung pun adi anu istri bebeja ka emak sareng ka apa yen hoyong ngendong di Punini di Kampung Pintusari. Da kalersan enjing mah libur sakola. Ku aranjeunna di Widian. Jauhna ti Rorompo ka Pintusari paling oge 3 kilometer. Harita mah masih langka kandaraan, jadi nikreuh mapah duaan bari uplek ngobrol saja jalan. Can tebih ti Rorompok kira-kira 200 meteran atau napi 300 meteran. Harita palebah pengkolan, ujug-ujug keayaan langit angkep
Terus disusul ku angin tarik pisan ngagelepuk nepikeun ka poek angin mulek jalma-jalma katingali barisat lalumpatan muru tempat anu aman. Tatangkalan pating melenoi runtah-runtah dangdaunan jeung barang-barang anu harampang ngarapung muih kabawa angin bari sorakna ngaguruh tarik pisan. Kuring jeung Pun Adi kacida reuwas jeung sieuna tuluy lumpat neangan panyalindungan. Kalarsan harita payuneun kantor telepon katingal aya Mang Osid tatangga anu icalanana sirop didinya tempat mangkalna teh. Anjeunna nuju ti hotat nyepengan rodana supaya henteu ti golempang bahe. Buru-buru weh kuring jeung Pun Adi muru anjeunna ngadon hangkod kana awakna neangan panyalindungan poho di kaera nu penting mah asal salamet weh. Sanggeus leler angina kuring sareng Pun Adi gancang weh uih deui tetulus ka bumi Punini teh. Bari lulumpatan hayang geura tepi karorompok barang tepi goak teh nangis alatan baluas ku emak sareng apa diupahan. Saur emak teh sarua di dieu oge angin puyuh na badag pisan komo tuh tatangga anu bumi na caket sawah mah kenteng-kenteng na loba anu marurag nyiru tampir halalibar. Emak jeung apa oge ngarasa hariwang ka aranjeun tapi dalah kumaha lain susulaneun ngan bisa ngadua we nyanggakeun ka Gusti sing pada saralamet. Cenah saur emak teh ayeuna mah geura arema mah cik kaditu engke weh rek monokan nini mah iraha deui. Kuring jeung Pun Adi ngan ukur bisa unggek. Eta kajadian anu kahiji. Ari pangalaman anu kadua mah nyaeta harita teh kuring dipiwarang ku Punini balanja ka peryogian rencangna ka pasar. Hari pasar jarakna ti bumina Punini teh tetepih sakitar 1 kilometer. Beres balanja enggah wangsul. Harita teh kira jam 2 siang. Jongjon weh sorangan mapah bari ngajingjing balanjaan. Jalana mapai-mapai alun-alun. Teu karasa harita alam mimiti poek cedem ku pihujaneun. Tuluy kilat pating burinyai disusul ku guludug pating jaleger. Harita mah alun-alun teh da masih lenglang. Can seueur tatangkalan, can seueur kios-kios atawa jongkok-jongkok jika ayeuna. Jadi ngemplad we mapah teh jaba alun-alun sakitu legana. Kuring jongjon we lempang. Ujug-ujug sakurilingeun kuring caang. Kulantaran aya kilat ngaburinyai. Kuring reuwas kacida. Jeleger. Sora gelap tarik pisan. Asa kena kana awak. Kacida reuasna, kacida sieuna. Tuluy kuring lumpat sakalampet, tapi edas. Eta gelap, rarasaan teh terus ngungudag sorangan. Bari nembakan kilatna, baranyai. Jeleger, baranyai, jeleger. Aduh, emak tulungan. Aduh, emak tulungan. Kuring cerik ngawiwiu, nyambat-nyambat kanu jadi indung. Geus kitu barang datang ka bumi Punini kuprak weh. Ngebebetkeun maneh
balanjaan teluh dialungkeun. Terus ngadingdiut cerik bari bebejakan ini. Mak, tadi abi di alun-alun di udag-udag ku gelap, abi sieun pisan. Cekeng teh. Geus, cempe tong cerik, tong sieun, da moal nanaon, da sagala oge, aya anu bogana. Saur manini teh. Leuleuy, bangun deudeuhna bari ngusap kana sirah. Kuring jempe dikitukeun teh ngahep-hep weh bari ngararasakeun urut kareuwas tadi. Baraya eta dua pangalaman anu tiasa bae. Jadi pangalaman traumatis keur sim kuring mah matak baluas maklum harita keur budak. Cak sakitu heula ngaguar pangalaman keur budak teh. Pilih aya baraya anu kagungan pangalaman istimewa nuju alit atanapi pangalaman anu matak baluas diantosnya komena. Hatur nuhun.